Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji sareng syukur urang panjatkeun kagungan Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa dipaparinan rahmat kesehatan, orang tiasa ngumpul di tempat anu insyaallah di tempat teh pinuh ku kaberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinakan salam mugia ngancur golong terkajujun urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin nu dimuliakeun ku Allah, dia simkuring baris medar ciri-ciri orang anu soleh atau rupa-rupa ciri jalma anu soleh. Soleh merupakan hiji sifat anu wajib digaduhan ku hiji jalma anu ngaku agama Islam, tapi di zaman kiwari teu saeutik anu hayang menjadi jalma soleh, tapi jalma eta teh teu hafal kumaha carana atawa kumaha jalanna pikeun jadi jalma soleh. Tah lantaran cikitu ayeuna mah loba jalma soleh oge loba jalma anu siga soleh. Tah ari jalma soleh jeung jalma siga soleh teh nyata beda jauh. Sabab ari jalma soleh mah geus dijelaskeun dina Quran ayat 114 surat Al-Imran. Nyata ari rupa-rupa ciri jalma soleh teh aya 4 kitu. Tah ciri nu kahiji nyaeta percaya ka ayana Allah jeung percaya kana poe akhir. Naon kaitanana ari percaya Allah jeung percaya ka poe akhir? Lamun urang geus iman, geus percaya ka Allah, urang bakal ngalaksanakeun ibadahna sungguh-sungguh. Jadi urang moal ngalalaikeun ibadah anu diparentahkeun ku Allah. Tah kaitanana jeung poe akhir, jeung kaitanana jeung urang percaya kana poe akhir, lamun urang geus percaya, urang moal padu wae ngalakukeun ibadahna, tapi urang bener-bener urang ngalaksanakeun sesuai jeung rukun jeung syarat jeung ilmuna. Tah biasana lamun aya jelema anu geus percaya kana poe akhir, lamun ngalaksanakeun ibadahna moal gagabah, tapi bakal dipikir-pikir heula naon wae anu bakal aya di kahareupeunana misalna. Jadi intina mah lamun urang geus percaya kana poe akhir, ieu urang boga tujuan, urang ngalaksanakeun ibadah teh kanggo naon? Eta kanggo di dunia jeung kanggo ke di akhirat. Eta kan di dunia mah sifat teh samantawis, tapi di akhirat mah salamina kieu. Tah parantos hiji aya nu kadua. Tah aya nu kadua aya marentah kana ma'ruf. Numutkeun para ulama anu ma'ruf teh perkara-perkara anu kasebut alus numutkeun kana aturan syarat jeung adab. Tah kan kadua mah marentah kana ma'ruf. Nah artina lamun aya jalma soleh bakal peduli kana perkara-perkara anu bener jeung mabadi hungkul jalma anu soleh mah bari ngajak kana perkara anu bener eta. Contohna saperti salat, puasa jeung perkara-perkara anu sejenna. Tah lamun ma'ruf kana adab mah sapertos lamun urang misalna di sakola kudu datang tepat waktu anu disebut disiplin teh atah eta teh geus kaasup kana ma'ruf adab. Terus biasana lamun jalma soleh mah lamun ngalakukan kahadean tapi sorangan eta teh sok cara enak di hatena. Jadi jalma soleh mah sok bari ngajak gitu teh dalam ngalakukan kahadean
jadi ngajak batur pikeun ngalamukeun pahadean babarengan. Tan katilu nyaeta nyari kana munkar. Ari munkar ieu sabalikna ti nu ma'ruf. Nyaeta perkara anu henteu alus numutkeun kana hukum syara jeung adab. Tah biasana lamun jalma soleh lamun ningali kamungkaran teh sok teu ngeunah kana hatena. Jadi lamun aya jalma soleh ningali kamungkaran sok dicari. Tah cara nyarikna oge geus dijelaskeun tina kitab Salam Taufik. Lamun misalna urang atau jalma solehnya ningali aya kamungkaran sok kudu wajib eta mah langsung dicari. Lamun bisa mah dicarina ku ucapan. Nah, namun bisa ku ucapan, bisa ku kelakuan orang atau ku perilaku. Namun tidak bisa ku ucapan atau ku kelakuan, bisa minimal ku hati. Yaitu didoakan ya anu ngalakukan kamungkaran eta sing gara-gara dimenangkan hidayah ku Allah Subhanahu wa taala sing gara disolehkeun. Tah anu terakhir nyata ngabuburu karena kealusan. Anu terakhir dia kan ngagancak kana alusan. Jadi artina teh urang lamun aya kealusan teh urang tara ditunda-tunda sok langsung bae gitu. Tapi anu leuwih penting oge ti dinya nyaeta urang kudu mikirkeun jeung ilmuna. Percuma wae lamun misalna urang ngalakukeun kealusan terus ditunda-tunda atau kumaha tapi teh jeung ilmuna mah da sabaraha bohong gitu. Tah hadirin anu dimuliakeun ku Allah, mung sakitu wae anu tiasa pusing kuring dipikahatur. Muga-mugi dina ayana penjelasan ieu urang tiasa masuk kana kriteria jalma saleh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Punten kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.